Sok tanya orang anu bisa anu. Sok. Sok. Buah naon anu tara di ala? Gampang. Naon? Buah anu paeh tangkalna jadi moal buahan, moal anu metik, moal anu ngala. Semua buahan atuh tangkal paeh mah. Berarti bener. Salah. Kan ieu mah buah geus pugu sidik. Buah naon anu tara di ala? Oh, aya opsi Naon? kedua urang mah. Naon? Buah ngora, buah pentil ji. Anger atuh sok di ala eta mun misalkan ibu-ibu hayang metis, ngora keneh buahna di ala. Tapi dahulu. So, berpikir secara logika, Bray. Astagfirullahaladzim ji. Iya, mana mah nyen pertanyaan ka urang teh eta mah jawabanna jeung maneh hungkul da urang moal matak bener. Teu aya batur ge pasti arapaleun. Cik, urang nanya ka baturnya. Oh, penonton. Oh, bener ke penonton. Para penonton. Penonton cik pangajawabkeun. Ya si Haji bener teu bisa jawab moal urangnya. Buah naon anu tara di ala cenah. Kan moal mungkin nya penontonnya. Mungkin. Moal. Mungkin, Bray. Mustahil. Astagfirullahaladzim, Bray. Lain mustahil da emang aya. Naon atuh? Buah anu ragrag. Sama sing bener cak aing ge. Karena buah ragrag jeung naon di ala atuh teh. Kan urang nanya naon ge buah naon anu tara di ala kan buah ragrag. Buah ragrag mah moal di ala pasti dicokot. Jadi anu salah aing pasti Haji eta teh. Mana anu salah?